Kemana neangan manuk aing budak ngadat hayang manuk. Naon wae udah kita hayangna euy. Ya, keur manuk teh murah, alus deui. Mantep bener. Mana? Ih, meuli manuk ya ti budak kabeneran. Murah ieu teh manuk teh, keur hayang teh. Jalak suren. Jalak suren. Heeh. Alus. Nya, alus bisa sora naon wae cenah cek manehna, cek nu boga budak itu. Kabeneran aing. Keur neangan manuk. 15.000 ya, 15.000. Bayaran kau enggak? Setting aing nya, atur aku aing tes meuli cikene langsung dibayaran wae. Ini daripada anak aing ngadat aing ke kurilingan di kebar aplok-aplokan di desa neangan manuk we. Ora lagi. Coba. Ya. Geus jadi ieu mah nya alus. Heeh. Resep aing carana. Aing sebenarnya nya. Bisa niru suara hayam kieu aing resep da. Aku aing cara pas meuli atuh jual deui. Geus bayaran ku aing geus kaeun. Da meuli deui ka pasar. Pasar aing. Lu aing kalunya mah tanah sialah daripada eta mah. Adatnya yang mana ya? Anak aing ngadat lah itu. Nempo babaturanana baru ga manuk. Beli barang duit kira-kira. Terus gocapnya. Hah? Udah, yuk. Masa-masa teh mah. Tah aing gocap. Eta duit eta aing. Teu kudu capek-capek aing. Aplok-aplokan ke kebun. Aden aing amprok tinggi. Aduh ke jalan. Mantap ya manuk bisa niru suara hayam kieu. Ayo. Hush. Ih. Berikan keluar manuk deh. Nah, nenek di jero. Hush. Betah-betah teh di kandang. Iya, kertas. Hush. Mana sih emang teh? Berikan keluar dulu. Waduh, cek aing ge hayam tuh. Pantas santah tadi sora hayam. Waduh aing katipu. Adut.